Alhamdulillahnya cek BLTT geus cair deui. Heeh. Penuh korsina ge. Sok cek, mangga diuka didinya. Ah, sok we diukan kok, Cek. Sok buru bisa enu nempatan. Ah, menang kok we diuk dirinya. Teu sopan atuh. Kan euceul mah leuwih kolot ti abi. Kudu ngelehan kan nu saluhureun mah. Sok buru bisi canggel suku. Wah, maca ke suku Cek mah. Geus biasa nangtung ti keur zaman Jepang oge. Sok we diukan. Mung pajarkeun we abi teu hormat ka nu saluhureun. Sok we euceul nu diuk didinya. Ah, kalem we. Ha, buru bisa di tempatan batur. Sok atuh ceuk diukan. Ah, sok we. Sok atuh ceuk diukan we. Ah, moal sok we. Ari euceul. Sok buru bisi canggel. Moal sok ke tempatan. Sok we atuh ceuk diukan. Sok ke tempatan kok, Cek. Abi mah jadi curiga. Wah, euceul mah kepanyakitan nya matak mung diuk oge. Kok abah teuing nya ge geus kolot kieu. Awak jeung kesehatan nomor 1. Paling ge euceul tanu bisulan. Matak mung diuk oge. Ngaledek. Emangna masih kena usul meta bisul. Deh. Yang kacai. Bu. Tos lami. Ti kamari. Sok mau cari. Sok ibu cari tidinya. Nuju keur teh tiasa calik ibu mah nuju wasir. Oh, nuju wasir. Tah, ku ieu wasir mah Bu ubarna. Oh, kok eta ubarna? Bu. Bade naros, ari nami ubar nu dipasikeun ka si Ece naon namina? Ning sia geus sarua wasir. Oh, hemoji. Iya we turuaneun. Hemoji usir wasir tanpa rasa khawatir. Mak, Naon? meni nyerong kitu mak mah. Teu nempo kolot ke parusing. Parusingku naon atuh mak? Keur pusing ka bapa maneh. Bari teu betah pisan ngajedog di imah. Ka mana kitu ayeuna? Nguseup. Ngan nguseup wae atuh si bapa teh. Wes bubuh. Teu betah meureun emak cicing di imah mah. Ningali emak pakaian ge nih sebrag-sebrag gitu juga ririwa. Udah gong sia ka kolot. Nyebutkeun aing siga diriwa. Da emang heueuh atuh. Mata ki coba dangdan emak. Ada osok kata ge dangdan mah. Lamun budak giding. Maksudna teh dangdan di imah emak. Ah, di imah mah segala dangdan. Hor, ari imah dangdan keur saha atuh? Keur salaki apa keur batur? Sok coba ari di imah teh dangdan emak sing geulis. Ngarasi bapak ge betaheun cicing di imah. Empo tuh, bibir ge nipias kitu juga baol hayam. Arek atuh. Tah, make lipenan nu kieu. Lipeun naon eta? Ieu teh Sexy Glam Make by MS Glow. Mak, kunaon bangun nu sardi? Sedih. Sedih kunaon, Mak? Geuning bapak mah teh lain nguseup. Nak ka mana atuh? Nyandung. Baik pemirsa, kali ini saya sedang bersama ibu yang menjadi saksi atas peristiwa yang telah terjadi di tempat ini. Maka dari itu, mari kita sama-sama simak bagaimana penjelasan beliau atas peristiwa yang telah terjadi. Selamat siang ibu. Siang juga. Baik ibu, bisa dijelaskan bagaimana kronologi kejadiannya? Begini, awalnya saya tuh lagi lempang sambil cilang-cilang nyari paukeun. Tiba-tiba kaki saya katodel sama sesuatu. Pas saya liuk, saya sontak merasa ruas. Lalu saya berol aja itu. Tanpa berpikir panjang, saya pada koset aja itu ke dalam karung. loh, bukannya jasadnya itu berada dalam gentong? Hah? Jasad? Iya, lantas yang ibu maksud apa? Lekdut. Gimana lo balabating kata pecin? Bae, meh gurih. Lain gurih-gurih. Lo bating pecin mah mentak belet sih teh. Cek saha. Hari di bejaan teh cuma tarang ngenge. Eta si Nur kurang kumaha keur leutik. Sok namulan pecin. Geuning ayeuna geus gede mah pinter. Pinter nahaon. Pinter, Mak. Pinter ngerebut salaki batur. Tak kurek sia. Cek. Ayah saha tadi ka imah? Oh, tadi Lin. Si Titin. Dek naon? Dek nyem baju. Jang lomba kosidahan isukan. Diberein nyem. Ya dibere atuh. Naku naon gitu. Si Titin mah ieu. Na awak na teh loba kurapan. Hapur wungkul na tokong na teh. Nu bener ieu teh. Hari di bejaan teh.
Si eta mah jorok si teh. Lamun mandi kita ngahuru. Daki na bau tika ngagalong kitu. Oh, eta teh dakinya. Ya heuh atuh daki ari geus naon deui? Kongkorong. Korong. Ih, eta mah ngumah nage kudu digodog baju teh. Haraparaeh jaramna. Heuhnya ih, sieun nepa. Ya heuh atuh ih. Ah, atuh sok gegabah ngenyamkeun baju. Otak kacamata ngenyamkeun baju da ka batur. Nah, atuh adik ka abi masak mereng nginyem. Ah, wah geus deukeut teh ari ka ece mah. Hampura tuhnya. Ah, make sagala ngentah hampura. Hampura, Ce. Soalna baju nu diingun ku si Titin teh baju ece. Goblok. Mak, pangmelikeun iPhone, Mak. Babaturan urang mah kabeh geus marake iPhone. Ah, haroream. Ngahaja mah ku aing dipanjenkeun telepon. Tadi hakan ningan. iPhone lain telepon. Mak. Hayang sepeda listrik, Mak. Babaturan urang ge ari mangkat sakola marake anu kitu. Ah, lupa gue mangkat sekolah mah. Gagal harus trak listrik. Pas nyusok mentuan mayan lampu we. Mak, hayang sepatu roda, Mak. Segitu jalan ke suahangan saat oge. Kalau hayang sepatu roda sia mah. Tapi pakai di mana coba? Di nagalengan bortol. Itu udah keur usum, Mak. Babaturan urang ge geus baro gaun. Sagala teuing. Mak, Naon? hayang meuli kaos BTS, Mak. Ari sia geus rupa-rupa ka hayang teh. Di kamari ngan hayo we loba pamenta. Udah hayang, Mak. Babaturan urang ge geus marake. Sia mah hirup teh teu kaumna batur. Sagala rupa teh hayang we. Hirup mah ieu ulah sok tengah ka luhur. Kaayana we. Amuran mah syukuran. Naon anu geus dipikawoga ku urang. Tong sok panasan ieu jadi jelema mah. Mak, naon eta? Bedung. Bedung. Paras naon beureum maneh oge nu kieu mah katel. Di mana eta, Mak? Nya menang meuli atuh. Ari emak, nama ke sagala meuli katel. Sakitu geus boga oge. San boga nu kieu mah. Yo, tetangga mah baru gaun. Bila aku mah teu boga. Hah? Emak mah bisa we, ka urang mah matahan tok sok panasan ka batur. Ari mah sorangan panasan. Saha nu panasan teh mah teu panasan. Eta nim pipiluan meuli katel juga batur. Ah, kabita we ieu mah. Terus di mana, Cuk? Geus nempo nu balik ti Mekah. Saha? Haji Sanusi? Heeh. Oh, Kabita ih init ka Mekah jeung salaki. Irha atuhnya urang bisa ngalaman ibadah bareng. eta euceum mawa naon? Empun nu balik teh Mekah. Nya eta abi teh mawa beas 5 kilo, endogna 2 kilo. Ari pas balik di bahanan kormana mun sauti. Kira aku. Heueuh teh. Nasa kumaha kitu diberena? Kormana 5 siki, ismisna sasenok teh. Kacang Arabna sakantong leutik. Cai jam-jamna sabotol. Eta ge botolan bogel. Mun sautik atunya. Heueuh nya eta. Sakitu beunghar oge barang bere teh meunisa enceret pisan. Dasar koret tah masalah jeung pamajikan. Tapi da abdi mah dibere loba. Wah, Kormana sakotak, kismisna meureun aya sakilo mah. Kacang Arab sakelar, coklatna sakantong. Tah cai jam-jamna mah sajiriget. nah haning loba euy mah. Eta euceum dibere ka ibu hajina lain. Heeh. Ari abdi mah ku pahajina. Nah hanya maka dibedakan gitu. Ya pasti dibedakan lah. Ari jangka bogoh mah. Rek naon mah eta? Naik ngising. Urang heula tuh ih. Urang yang modal. Ke heula, mah heula. Geus noloh yuk. Atuh mah ih. Mah heula, siapa sok lila? Ah, geunah geus divideokeun mah. Tuh buru dak mah mah geus. Heeh. Ari eta baju saha? Di kamari kan ngagagantung wae di WC. Nu urang. Ah, maka digantungkeun wae. Lain seueuh atuh kotor mah. Nya eta hese eta teh nyeuseuna. Teu leungit-leungit nu kotorna oge. Atuh sia mah lain make loksus nyeuseuna. Heuh nya. Atuh sia ada kising mah. Tadi mah siang ngaburu ka kolot. Heeh. Ih, bau naon ieu? Geus teu kuat mak. Jadi we bijil. Cek, rek milu moekeun baju lah. Dinten abi mah teu pati kapoe. Jadi sok bararau baju teh. Pinu cok gantarna oge 2 minggu pantai nyeusuh. Jadi we loba poeanana. Aing mah. Cek, nu HP sayuran lah. Kulkas abi teh huru.
pinuh kulkas na oge. Sial-sial pantani. Basta bisa ditandana di nanaon. Aing mah nya ayu sin peo. So, ada kumaha deui atuh. Kira aku kudu dijajal-jajal. Teu kendaya tuh Ce, ari teu bisa mah. Ce, minjem HP lah. Keur naon? Keur motokeun kue. Abi rek dagang. Kamera HP Abi mah pan butut. Urem. Da eta meureun make HP-na nu murah. Purwa tuh Ce, minjem. Pugu HP abli geus teu beunang dipake moto. Aha. Wes pinuh memorina. Eueuh mah nanaon teh pinuh we. Memori pinuh, gantar pinuh, kulkas pinuh. Mun diketempo pisan umaingna teh. Lain umaing. Atuh mun tempo yeuh. Ana. Heueuh ning nya pinuh. Nya, cek abli oge. Atuh Ce, ngarah teu babari pinuh mah make terabox we. Ce, Naon deui? minjem duit lah. Eta kadang nginjem duit mah nih hobi. Buru atuh Ce. Ah, ngagampangkeun we euceu mah. Nu kamari oge geuning can dibayar keneh wae. Atuh ratu pira Ce nginjemna oge. Tong sok nyapirakeun. Komo keur kayaan teh boga duit kieu. Tuh dompet ke karosong. Heueuh ning karosong. Suganti si dompet ge pinuh. Banget. Ce Halimah rek init nyaba. Ma ijem dagang bastus. Da euceu mah duitna geus loba. Cik bere injem abi 100. Malitokan di kewon sawit. Masak toge sanguna bear. Mending ngababarikeun nginjem duit. Nu kamari ge can dibayar. Teh Yumna anak Ki Oha. Mang Barna dagang token. Da nginjemna teu sabaraha. Engke mayarna rek dihijikeun. Ka Surabaya lewat Lamongan. Apa nyawean lewat kidul. Geus teu percaya kana omongan. Da pagawean sakawadul. Tangkal manggah kudu diukur. Melak sawit sisi walungan. Jeung tatangga kudu akur. Masalah duit kudu nulungan. Hayang nyiwit tukang laksa. Masukan nagalih mah petasan. Nginjem duit mah dimaksa. Pas ditagih loba alesan. Teh mayang keur ngagayem. Mang Nana nyeri leungeun. Lain teu hayang mere injem. Tungtungna sok piomongan. Marimar, aku pas saya sama si Eis. Gara-gara apa? Eis memergoki aku sedang ngawangkong dengan lelaki yang ia bogohi. Oh, ceritanya dia timuru. Iya, semaruknya aku dan lelaki itu punya hubungan yang spesial. Padahal waktu itu dia hanya sekedar minjem paneker kepadaku yang kebetulan sedang menduruk runtah di pipir. Tapi saat itu kau ada huruf tidak? Ya tidaklah. Untuk apa? Aku kan tidak cumentil. Ya siapa tahu saja ada aktivitas seperti tual-toel saat berbicara. Tidak ada. Aku hanya sekedar ngawangkong saat itu. Ya kalau hanya sekedar arang-erengi sedikit wajar lah. Masa aku harus jamedud? Tapi kau ada rasa bogoh tidak? Enggak. Aku tidak suka lelaki bader seperti itu. Badur bagaimana maksudmu? Kau tidak tahu ya? Lelaki itu kan dulu pernah tertewak sedang mau kayam. Ah, masa sih? Iya, untungnya dia buburu diamankan Pak RT. Kalau tidak, pastinya sudah galalenjur dipukulin warga. Lantas apa yang membuat si Ois bogoh kacida pada lelaki bader seperti itu? Aku juga tidak ngerti. Kalau dilihat dari rarainya saja, bangetnya tidak sabaraha. Pesaknya juga sepertinya hapa. Beli udun saja masih suka ngeteng. Terkadang jika sedang jatuh cinta, seketika panon pun dibuat bohong terhadap kagorengan seseorang yang kita bogohi. Iya, tapi alangkah baiknya jika memilih pasangan itu harus dengan talete. Jangan sampai ada timbul rasa kaduhung atas apa yang menjadi pilihanmu. Benar itu. Dan jangan lupa untuk bayar hutang. Kok malah jadi nagih hutang sih? Habisnya punya hutang kok hare-hare. Dibuang sayang. Dua tilu. Kau ada huruf tidak? Hiji dua tilu. Ada aktivitas, Tilu. ada aktif. Tidak. Hiji dua tilu. Jika sedang jatuh cinta, Tilu. siga. Marimar, kau tahu tidak? Apa?
Itu kebijakan pemerintah soal konversi kompor listrik. Oh itu. Kenapa sih harus mengganti penggunaan kompor gas segala? Iya, kadang-kadang kalau menjeun kebijakan itu suka rupa-rupa. Iya, apalagi kalau bagi rakyat balangsak sepertiku. Menggunakan kompor gas saja masih berusaha untuk tetap ngeret karena harga gas LPG yang mahal. Kabayang nggak kalau kita nahur cai lalu terpohokan? Seketika KWH pun langsung menyut. Iya, dan lagi tidak surup rasanya melihat keayaan rumahku yang mau rugrug, tapi pengeluaran untuk listriknya selalu ngajelegur setiap bulannya karena memakai kompor listrik. Kompor listrik itu tidak cocok loh untuk usuk asak masakan Indonesia. Ya iyalah, gimana coba kalau kita mau ngasakan daging Manila? Supaya hipu membutuhkan waktu yang lila untuk proses penggodogannya. Kan bisa pakai presto. Gak akan ecreg marimar kalau pakai presto itu. Soalnya aku sudah kungsi nyobaan dulu. Dagingnya malah jadi buyatak. Kau nyaho tidak? Kalau menggunakan kompor listrik harus pakai peralatan usuk asak yang khusus. Masa sih? Iya, katel-katel kita yang bujurnya hidung tidak bisa digunakan kalau pakai kompor listrik. Tapi kalau pakai kompor listrik, wajan kita tidak akan mararehong. Aku lebih memilih wajanku mararehong marimar daripada harus punya tagihan listrik yang ngejelegur. Terus gimana coba kalau misalkan padam lampu? Paling ujung-ujungnya balik ke hawu. Dibuang sayang. Wajan kita tidak mararehong. Wajan kita tak. Seketika KWH Dong sure. Hiji dua tilu. Seketika KWH ku Hiji dua tilu. kesetika Hiji dua tilu. kesetika Hiji dua tilu. seketika KWH ku KWH Malah ke WH. tadi aku lihat Caibet ke rumahmu. Iya, mau pinjem piring buat acara di rumahnya nanti. Tapi minjemnya juga tidak tulus. Kenapa? Soalnya piring-piring aku ada merek sabunnya. Mungkin dia merasa era. Kenapa harus era? Kan masih sarua piring. Entahlah. Terkadang dia itu suka agak liar. Cunihin sekali ya. Gak mau pakai piring hadiahan dari sabun. Padahal kalau di rumahnya piring swing saja masih dipakai. Kalau aku mah piring kayak gitu udah dibalangkeun. Ya iyalah. Untuk apa diingu? Selain rupanya yang butut, piring swing itu sangat beresiko sekali. Bisa menyebabkan tangan kita rahut. Aku pernah loh rahut berbulan-bulan tidak cager. Masa sih? Memangnya tidak diubaran? Sangat susah sekali mencari ubarnya. Sudah nyobaan belum pakai getah cau? Cepat kering loh. Dan lagi lukanya jangan dulu kekenaan air biar teres sembuh. Percuma tidak akan sembuh. Ubarnya hanya satu. Apa itu? Cinta. Cinta. Memangnya yang rahut apa? Mana? Dibuang sayang. Cinta. Tang seri. Cinta. Cinta. Nah, gitu teman juga perem hayam. Cinta. Kiume juga nu. Cinta. Nah makanya baket. Cinta. Oke jadi kadinya, rimai kadinya. Dadana. Cinta. Nih aku jadi di dia nih. Nih dia umi hate mah. Cinta. Lin iya ta. Sama tahu saya. Cinta. Tiru Cinta. lain kading. Moe aron dina kawat. Di buruan mangih bangke. Karena sinetron matara kaliwat. Ari waktu rasolat sok diengke-engke. Ninyuh mih tika bekah ditendena dina meja.
Osok rajin mere sedekah ngan hanjakal nasok di beja-beja. Mamangkatan mawa emer, ngingu onta di paraban pare, kerdangdutan mah osok nyawer, ari di pentas sumangan tara mere. Ka gunung ngala daun pulus, balik nane waktoke, kernaon bogamu kena alus, lamun tara dipake. Mamangkatan makal gurame, boga lapis legit rasa korma, dinu dangdutan menikah rame, ari nu salat di masjid saeutik jelema. Diburuan melak kaktus, dipelakna deket kaca, sok rajin macaan status, ari Quran tara dibaca. Kenapa? Kepalaku jangar marimar. Baru saja mau ngalenyap, tergoingkan oleh suara kontrang-kontreng tukang bakso. Ya sudah, ubaran saja pakai bakso yang lada. Enaknya sih gitu. Cuman sayang, pas aku bijil, tukang baksonya sudah ngagidik pergi. Ya diudang dong. Sanggup sekali. Panas-panas begini, harus nikreh ngejar tukang bakso. Makanya beli motor. Kau pikir harga motor itu sama dengan es bonbon? Kalau tidak kaduga beli cash, yang irit saja. Enggak aku belum wani. Kenapa? Penghasilanku kan tidak tangtu marimar. Untuk kebutuhan sapopoy saja masih ngek-ngekan. Siapa tahu saja, kalau kau irit, kau jadi tanpa semangat untuk kerja. Karena dijungjurigan angsuran. Tapi benar juga ya apa yang kau bilang. Jadi gimana, mau kredit enggak? Kalau mau aku antar Ayana juga. Iya marimar, aku mau ngiridit saja. Tapi untuk DP-nya aku minjem duit kamu dulu ya. Kalau gitu mah dikres aja lah, nggak usah ngiridit motor. Mi, tata rucingan Mi. Naon bahasa Arabna teu kawin-kawin. Tilaku. Mi, lamun bahasa Cina na kaditu kadieu non? Ciling cingcat. Lamun bahasa Jepang na ngodok pesak non? Koko robet. Hiji. Lamun bahasa Arab na mabuk perjalanan naon Mi? Sokolab. Apanya weyan bawa wareng? Teneneh orang Ciletuh. Pagawean ngan nganggo goreng tapi masih kene sok kayak pangabutuh. Wah.